ngabuang. Ta ieu Musa teh anu jadi maf'ul beh sarua we. Jeung Musa anu jadi fa'il. Dina pada disebutna kalimah isim Musa teh. Tah Musa kalimah isim. Isim naon ieu lapad Musa? Isim mufrad. Bila mah isim mufrad dinasabkeun kunaon ciri nasabna? Ku fathah. Kumaha jurumiyahna teh? Kuloe tamatkeun. Ciri nasabna teh ku sabab patah jadi ciri karena irob nasab karena sabaraha tempat kahiji, kadua, katilu anu geus kaasupan ku fi'il mudhari anu geus kaasupan ku amil nawasi. Oh ieu teh geus ulang gape bae nanya wae HP. Galir deui. Nah, fi'il mudhari anu geus kaasupan ku amil nawasi. Tah ceuk tadi Musa teh tarkibana jadi maf'ul beh. Syarat kadua nyeun maf'ul beh teh kudu nasab. Atuh alimah pertanyaanana Musa nasab. Naon ciri nasabna? Ku fathah. Napangna di alamat nasaban ku fathah? Isim mufrad. Ari isim mufrad kunaon ciri nasabna? Fathah jadi ciri kana irob nasab kana sabaraha tempat. Kumaha jurumiyahna? Kumaha qaidahna? Oh eta mah nah sakali deui alimah Musa teh nasab. Nah naon ciri nasabna? Fathah. Aya fathahna eueuh? Teu aya berarti disebut teh fathah naon? Fathah muqaddar. Anu artina fathah muqaddar teh dikira-kirakeunana kana baris naon? Anu layap tina pangna dimuqaddarkeun? Isim mabni berarti nyebutna teh kumaha? Mahal nasab. Mabni fathah mahal nasab. Irofa teh diganti ku bahasa nasab. Nah artina mabni fathah teh alimah? Naon ciri nasabna? Pada jero-jorana baris pak kusabab tarkibana jadi maf'ul beh tuh. Jadi Musa teh mabni fathah mahal nasab. Oh itu. Mabni fathah mahal nasab. Mabni fathah mahal nasab. Itu dimabnikeun kana jabar padahal mah jero-jorana teh nasab, nasabna ku jabar. Syarat katilu jadi maf'ul beh teh naon alimah? Tah kudu disimpen satos fi'il jeung fa'il. Aya fi'ilna. Lapad naon? Fi'il naon? Fi'il madhi. Naon fa'ilna? Lapad tu. Fa'ilna bahanna tina naon? Isim dhamir mutasil. Marfu, mansub, majrur. Diropakeun, dinasabkeun, dijerkeun. Diropakeun ku sabab jadi naon tarkibanana?
Tu teh. Jadi pa'i tina fi'il lapad berarti disebut teh isim domir mutasil marfu isim domir mutasil marfu kusabab jadi pa'i. Musa tartibana jadi naon? Maf'ul be. Ai maf'ul be teh pelaturanana sabriji. Hiji kudu isim, kadua katilu. Nah, awas. Nah, ieu contoh kalimah isim anu jurusan mah anu barobahna teh secara muqaddar atau anu disebut takdirna atau dikira-kirakeun. Matak nyebutna teh mabni nun rofa. Mabni patah mahal rofa. Lamun nasab mabni patah mahal gitu. Anu nomor katilu anu keur tingkah JR. Contohna marortu bi Musa. Marortu geus nyimpang abdi atau geus nyimpangkeun abdi bi Musa ka bapa Musa. Teu marortu bi Musa teh anu jadi contohna lapad bi Musa. Nyata pikeun nyontohan kalimah isim anu barobah harap tungtungna teh secara takdirna atau secara kira-kirana atau anu disebat dimuqaddarkeun anu artina dikira-kirakeun. Taya bi Musa teh kalimah bi Musa keur tingkah naon? Keur tingkah JR. Bi Musa JR. Sakali deui bi Musa JR. JR. Tunu deui ngaji. Sakali deui bi Musa JR. Nah, keur tingkah JR. Naon nu nga-JR keunana bi Musa? Harap jar rupana ayeuna ba ieu teh disebutna ba naon? Harap jar. Gaduh mana henteu? Naon manana? Ta'diyah. Mata disebutna harfun lahu maknan harap anu ngagaduhan makna. Naon manana ba teh? Ta'diyah. Nu hartosa ngamuta adi. Tapi lamana aya kalimah isim kaasupan ku harap jar, mangka eta kalimah isim teh wajib atuh bi Musa JR. Sakali deui bi Musa JR. JR. Naon ciri JR na? Ciri JR na kasroh. Nah, ciri JR na kasroh. Aku kieu lah kasroh. Ciri JR na kasroh. Aya kasrohna teu aya. Sakali deui aya kasrohna teu aya. Teu aya. Bila mana teu aya mah dikumahakeun? Dimuqaddarkeun. Hati dimuqaddarkeun teh dikira-kirakeun. Kana baris naon dikira-kirakeunana? Nyata kana baris patah anu aya dina luhureun sin ku saub bi Musa teh lapan Musa teh kasebutkeun kana kalimah naon? Kalimah mabni. Berarti atuh bi Musa teh disebutna teh mabni patah mahal mabni patah mahal JR atau mabni patah mahal hofad mahal. Geus anu ngeunah mabni patah mahal JR. Mabni patah mahal JR. Pangna ciri JR nang teu ditembongkeun ku sabab lapan Musa teh kalebetkeun kana isim mabni. Tah anu kieu teh sakali bi Musa teh disebutna teh naon Halimah? Disebutna teh bi Musa teh ku sabab teu ditembongkeun ciri JR-na disebutna teh mabni. Matak nyebutna teh kumaha? Nah kitu. Mabni patah mahal JR. Itu tah. Salah
lapan musa mah mabni patah mahal JR. Nah artina alima mabni patah teh bertingkah J pangna JR na teu ditembongkeun ku sabab musa teh isi mab. Nah itu nyebutan anak. Tah ieu jaa Musa ro'aitu Musa marotu bi Musa teh ieu mah pikeun contoh i'rob anu barobah secara kirana atawa ceuk dina imriti mah disebut takdirna atawa sok disebut deui ku muqaddar secara muqaddarna. Nah itu secara muqaddar jadi barobah secara anu hatina muqaddar teh barobah secara kirana atawa dimuqaddarkeun dikira-kirakeun atau secara takdirna dikira-kirakeun. Kayak gitu. Pangna dikira-kirakeun kusabab model lapan musa teh disebut teh isim mabni matak nyebutanana ieu sakali deui. Anu keur tingkah ropa mah meleja Musa mabni patah mahal. Lamun anu nasab mah nyebutanna teh mabni patah mahal nasab. Lamun anu keur tingkah JR mah nyebutanana teh mabni patah mahal JR. Tah teh jaa Musa ro'aitu Musa maroto bi Musa teh jero-jeroanana marobah. Jeroanana mah tapi luarna mah teu katempo robah. Keropa jaa Musa keur nasab ro'aitu Musa gitu. Marotu bi Musa keur JR ge Musa dina nulisna mah teu robah tapi jero-jeroanana mah robah. Tah ieu disebutna teh robah secara takdir nah atawa disebut teh robah anu dikira-kirakeun. Nah anu sok disebut anu keropa mah sakali deui mabni anu nasab mah anu keur JR mah artina mabni patah teh naon? Artina mah haropa isim mufrad. Anu artina mabni patah mahal